tur kuari geus teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat, ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa terbuka kuari mah teu puasa teh, ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat, ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita kuari geus terbuka, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina, ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling, berarti ngabohongkeun ka Allah, ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sing hade ulah aman-aman, urang mah aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura, maka apakah ngarasa aman ahli nagara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna, geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama, ngarasa aman layatiyahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting. Ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami, sia geus ngabohongkeun ka Allah, sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah, sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing. Awas sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wahum naimun, sia keur melolor harees disiksa ku aing sia. Yogyakarta gempa peuting bre, Masya Allah, gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge. Urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar maja paroho kabeh ge. Kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting, kiai eta kiai. Goblok teh si kiai. Tolol teh kiai. Lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji. Deuna ge. Atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV. Cek jana istiqomah jana. Kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah. Geus puguhnya beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadaikeun berita tuh kumaha sia bae. Sia-sia nu boga tuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon. Elos atuh sia teu kudu ngomong ka aing. Bener sia kitu, bener sia, salah sia, salah sia. Ya ternyata tuh kana rieu bae jadi TV teh. Kiai baheula mah kula nosok didongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab. Mun nyaba kebenarannya keur aya di patengahan, di tengah patengahan aya kitab. Mun nyaba keur di dapur aya kitab. Mun nyaba nyana keur di luar aya kitab. Jak kitu kiai baheula mah. Kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup, TV-na aya, jang di tengah TV-na aya, jang di dapur TV-na aya, jang urang dapur di kamar ge aya TV kiai kuari mah. TV. Bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara? Tuh, sia menyahoban. Keur ngising ge nonton TV, ngising nonton TV. Berarti kan rusak jasa ya. Rusak jasa. Masya Allah. Tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta. Nu mantak aya hamzah fa amina ahlul qura. Hamzah lil inkar li taubih. Hei masyarakat Indonesia. Cak Allah ya cak Allah. Ulah ngarasa aman sia. Afa amina ahlul qura. Ulah ngarasa aman sia. Ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing. Ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing. Ke sia ku aing, sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing. Cara umat-umat nu baraheula ku bolon-bolon teuing sia. Eta bagus kitu kula eta. Fa amina lil inkar. Atawa li taubeh. Cek Gusti Allah.
ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol ting sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok nu judi di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman ka hade kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah ingkar ka Rasulullah disiksa atuh sarua atuh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb awa aminahul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bae lah jasa rua bae itu kiai awas ya tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta peuting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kade ulah ngarasa aman ku sabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada geus dipersiapkeun ku manehanana alat-alat berbagai alat-alat berat jang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten geus diinstruksikeun di luhur tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan ti Sabang sampai Merauke hujan ku ari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah emang ieu hujan teh anang hasil lain sia mah teh nyaona naon ditanya geus hujan entos Kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh
sabaraha miliar kuari kerugian lain kerugian ieu-ieun hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah deuk kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar sabaraha ratus hektar sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku ari teh masyaallah tinggal aya Karawang-Karawang na doang geus lain tina cai hujan tina Jatiluhur tina kiriman-kiriman itu senyaho urang Jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak di urang we di urang sadane bocor ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh neuk kumaha deui rahasia Allah keur ditegur urang ku Allah sia ade kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia kuai ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya teu bae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu masyaallah karing hararese amat tuh urang lamun nyebut nurani ngeunaheun asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna amin ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap biasa cek bupati teu kudu dititah kiai itu mah aya randa diamankeun mah kabehan ulah nungguan cumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat teu main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari keur tahun baru jelema make trompet pratet malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya gua blot atuh bahagia amat cilaka ujiannya mah kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun
atau nanti ceknya aing menungguan instruksi bae cek malaikat. Mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosenna, "Pak, ya, saya mau bertanya, ada apa?" Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Cek jawab gue dosen. Iya ya apa ya? Oh, ese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung ku ari mah UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas, naik terus ka Trisakti ka ITB, teu kajawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibul mukallaf. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Nyana nanya, "Kiai, ya, saya mau tanya, ada apa?" Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas? Kuari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu, ngumpulkeun batu. Jang naon? Jang meupehan sia. Ini dia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa anda kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cekeun. Malaikat Jibril teh ku ari ku bom, batu geus loba jasa juga. Duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge, saya teu percaya ka aing. Marah kiai ini. Tadi mah batuk bae kuring teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpahkeun ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, kabeh. Termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia, cek eta kiai. Kiai kolot juga gak amat saja. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna, jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka kedeung deui ujala batu sing gelembung. Ti heula kanu nanya ka aing sia. Ampun jaket. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nya aja kira. Teu aya aing. Aduh, serem jasa teh kiai sakeuna. Ieu awa amina ahlul qura, masyaallah. Tuh mantak ulah sembarangan nanya ka kiai ahli Allah mah. Bakal malik ka nyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna. Beuh. Meyakinkan kiai kos kitu. Geus, tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye, makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung nya ge. Aduh aing, sakeuna teh. Datang deui teh mahasiswa. Kiai jangan sembarangan ceknya. Ini harus berdasarkan dalil. Sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang. Mal nanya deui geus aing mah. Iya dibere ayatna ieu. Afa wa aminalul qura, dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayata wa hum naimun.
awa aminalul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba lagi malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud, tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadangnya kucil sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia, indit sia ka ditu. Diperdalam kunyana ieu ayat ieu bener. Begitu diperdalam ceriknya. Dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru, kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana. Pendidikan formal anu nyana meunang kitu. Ngaji atau sekolah dididik di SD SMP. Orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh. Moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring gesan nyana mah. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun di Picin, mun di urang Ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa dipicen kunyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta Ki Mupasir tanya ka Ki Mupasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kokula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah, kuari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan Menteri Penerangan Harmoko datang ke manehanana. Terus diskusi jeung Harmoko, mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge, selalu jeung manehanana bertobat. Ye, lamun Harmoko baheula jadi Menteri Penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus bunga mana kuari geus tobatnya nama dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun sulit saya untuk mengomentari di Indonesia cak Harmoko hirup keneh ku ari Harmokona ge enggak saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehna sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetep bungkem sulit sebab itu bekas saya sebab dari saya lengser bukan makin membaik makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmokona hirup kene. Jadi cenah kiai nang nyana, ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Ye, hirup kene Harmokona. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI? Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Enggak sih nama. Kuari mau sajadah, sholat, boga perusahaan leletika, jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana. Indah jasa hirup. Tah, nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta, kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah, nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena, ninggalkeun dunia perpolitikan, perekonomian, perbudayaan kuari menuju ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagaan. Lamun ahli negara wari brutal, moralna rusak, kemudian tersadar,
timimiti anu ngagogoh dia tahu wilayah kabupaten bupati jeung instansina provinsi gubernur jeung seperangkatna luhur RI 1 para kiaina baik di MUI tingkat atas MUI tingkat daerah MUI tingkat kecamatan teu sadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah ulah tenang-tenang atuh sia siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa di obatan batuk bae terus ke gunung. Meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jero na. Ieu geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagan ya di urang teh. Panas sing hade. Tegoran ti Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan. Jangan supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ieu mah teu. Hujan asli mah lain deui, lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ieu mah teu. Gitu coba. Tetapi tetap orang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkeun lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyeun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Ya, cek Gusti Allah, dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok, eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Tukangan nasehatan Golkar tau kos gitu mah. Tilok bareres. No bener dengan nasehatan anak. Masya Allah Karim. Nah iya ditegor ku Gusti Allah. Deuleuh umat nu baheula. Teu nurut ka Rasulna siksa ku aing. Tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing siksa ku aing. Ulah ngarasa aman sia nonton TV bae, nonton film bae, SMS-an bae, HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi, terus maling, terus zina, terus mabok dan lain-lain sebagainya. Deuleukeun ku aing mun teu beurang penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min